Tik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dinten iya dinten lebo abah bakal neraskeun hanca pelajaran anu kamari nu kadua, teraskeun ka nu katilu pengukiran. Ya, mulai. Ya, kanggo anu pemula mangga diperhatoskeun cara ngukirna, cara ngadorong pesona, terutama ke orang Ciamis ya, ke Pak Cecep ya, Pak Cecep tuh tinggal Pak Cecep Wildan aya di Bogor, terus ke Perdi Cianjur, Perdi Kang Odang Purwakarta tuh Kang Odang. Nah, lebih baik nganggo kai Abbasiyah we Kang Odang. Pakai kai lame mah eta langkung rapuh. Teka kantun ke Kang Dali anu aya di Kuningan, teraskeun belajarna Kang Dali tuh.
Langkung saya diuihkeun deh ka dieu tuh. Nah, hasilnya seperti ini nih. Tuh.
Tah kanggo ka Pacecep tah anu semangatna tinggi bangga tinggal tuh Pacecep. Ieu motif ukiranna cross kieu ye.
Hasilnya seperti ini saudara-saudara tuh. So itu ke anu di Garut, Cianjur, Purwakarta mangga, Ciamis, Kang Dali di Kuningan tuh, Kang Dali tuh mangga tuh. Nih tinggal sebelah lagi ya. Yuk mari kita selesaikan.
Tah pemirsa ya, pelajaran anu katilu teh mung dugi ka dieu ke pelajaran anu kaopat teh panginten dina hampelasan mangtanya hampelasan terus ngecet dasar tah ieu anu nembe diukir teh sapertos ieu jantenna kieu. Nah, mungkin dugi ka dieu heula pengintennya ti Abah anu eta anu penggemar Abah di YouTube ditutup heula mun dugi ka dieu heula. Oke sanes waktu videona disambung deui insyaallah dina bagian ka opat penginten nya dina panghampelasan ya. Mung sakieu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.